Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20 genep. Wa ansyada jeung parantos nganasidkeun na ka urang sadayana Syekhul Islami guru Islam Burhanuddin nyaeta Syekh Burhanuddin. Idzil ilmu kana siran idzil ilmu. Idzil ilmu lantaran ari ilmu teh a'la rutbatin eta pangluhur-luhurna martabat. Fil marotibi dina pirang-pirang martabat. Wa min dunihi jeung tiliana nya ilmu gitu. Izul ula ari kamuliaan anu luhur teh fil mawaqibi eta tetap aya dina pirang-pirang golongan. Fadhul ilmi atu ari jalma anu boga ilmu ya boko eta tumetep naon izuhu kamuliaanana itu dzul ilmi mutadhaifan barianan aru rangkep-rangkep anu tikel-tikel gitu. Wadzul jahli jeung ari jalma anu bodoh ba'dal mauti dina sabada maut tahta tayaribi eta tetep di aya di sahandapeun pirang-pirang taneuh gitu. Fahayhata tuduh ka cida jauhna layarju moal bisa ngarep-ngarep maddahu kana antek-antek na kamu kamuliaan ilmu gitu nya sahaman jalma irtaqo anu naik ya siman ruqiya waliyil mulki kana naikna anu ngabogaan kerajaan gitu. Wa ilal kata ibi jeung kana pirang-pirang kapangkatan saumli sakedeung dibuat nuliskeun kuring alaikum ka aranjeun kabeh ba'doma kana sawarehna perkara anu tep ieu mate pihi dina masalah ilmu fasma'u atuh kudu ngadengekeun anjeun fafia atuh eta tetep pikeun kuring hisrun ari aya karupekan an zikri kullil manakibi tina nyaritakeun saban-saban kealusan gitu. Wahwa jeung ari itu ilmu teh an-nuru eta cahaya kulun nuri tegasna masa kabehna cahaya. Jadi anu bisa nuduhkeun ieu nur atau itu ilmu anil amatina kalau tina naon kalolongan. Wadul jahli jeung ari jalma anu bodoh teh marro eta wadul jahli jeung ari jalma anu bodoh teh marro dahri dina ngalewat tanana zaman bainal goyahibi eta tetap aya di antarana pirang-pirang popoek. Huari itu ilmu teh azirwatu eta teh puncak as-sama'u anu asy-syama'u anu luhur gitu. Tahmi anu bisa ngajaga ieu zirwah man ka anu jalma il tajaa anu nyalindung ieu man ilaiha kana itu zirwah. Wayamsi jeung bakal wayamsi jeung jadi itu make sin alit gitu nya. Wayamsi jeung jadi itu si jalma teh kitu nya itu si eman teh aminan eta anu aman finnawa ibidina pirang-pirang karipuh gitu. Bihi ku itu ilmu yanju bisa salamet itu si jalma wana subari ari jalma-jalma figofalatihim eta tetep aya dina kapohoanana itu nas gitu ya. Bihi ku itu ilmu yarataji bihi kana itu ilmu yarataji ngarep-ngarep itu si jalma itunya waruhu bari ari ruh teh baina taro ibi tetap aya di antarana pirang-pirang tulang iga gitu. Bihi ku itu ilmu yashpa'u bisa nyapaatan sal insanu manusa man ka anu jalma roha anu indit ieu si man asian barianan maksiat indit iladar kinironin ka iladar kinironi kana
dasarna neraka gitu. Syarril awaqibi teges nama atau anu gitu nya. Syarril awaqibi anu jadi goreng-gorengna akibat gitu nya. Famana tu arisaning jalma roma eta nyupri ieu si man hukana itu ilmu romatah nyupri ieu si man al ma'ariba kana pirang-pirang anu disupri gitu. Kullaha tegasna sakabehna itu ma'arib. Wamannya arisahaning jalma haza eta ngamenangkeun ieu si man hukana itu ilmu qad hazatah nyatana ngamenangkeun ieu si man kulal matalibi kana sakabeh anu disupri. Huari itu ilmu teh alman sobu eta teh pangkat al ali anu luhur. Aya sahibal hija hei eling hei jalma anu ngabogaan akal gitu. Idzanil tadi mana-mana ngamenangkeun anjeun hukana itu ilmu hawin tah kudu ngagampangkeun anjeun bifawatil manasibi kana lepotna pirang-pirang atau kana lapurna pirang-pirang pangkat. Fa in fatatul lamun mah lepot kaka anjeun adunya dunya wa tibuna imiha jeung alus nikmatna dunya fa ghammid tah kudu meureumkeun anjeun gitu nya kana panon anjeun gitu. Fa innal ilmada lantaran saya sunah ilmu teh khairul mawahibi eta pang alus-alusna berean gitu. Wa unsyidtu jeung parantos dinasyidan kuring li ba'dihim kagungan sapalihna ulama idza ma'tazza kana siiran idza ma'tazza di mana-mana mulia sahadzu ilmin jalma anu boga ilmu bi ilmin ku ilmuna fa ilmu fikhi tah ari ilmu fikih teh aula eta leuwih utama bi i'tizazin kana dimulyakeunana. Fakam tibin damang pirang-pirang sesengitan yafuhu eta semerbak gitu nya ieu tib wala kamiskin bari teu beda seperti bari henteu gitu nya bari henteu sapertikeun minyak misik. Wa kam toirin jeung mang pirang-pirang manuk yautiru eta hiber itu toer wala kabazin bari teu beda bari henteu gitu nya bari henteu sapertikeun heulang. Wa unsyiddu jeung parantos dinasyidan kuring libadihim kagungan sapalihna ulama al fiqhu kana siran lapad al fiqhu. Al fiqhu ari fikih teh anfusu syai'in eta pangmulia-mulia na hiji pangmulia-mulia na perkara. Anta anu ari anjeun dakhiruhu eta anu ngumpulkeun kana itu syai' gitu. Mana risaning jalma yadrus eta ngaji ieu si mana al ilma kana ilmu. Lam tadrus tah moal beak itunya naon mafakhiruhu kaagunganana itu ilmu gitu. Fajhad atu kudu sungguh-sungguh anjeun li nafsika kana diri anjeun. Sungguh-sungguh mah kana perkara asbah ta anu jadi anjeun kana itu umma tajhilu eta bodoh anjeun hukana itu umma gitu. Fa awalul ilmi atu ari kawitanana ilmu teh iqbalun eta kabagjaan. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu ilmu teh eta nya kitu di kabagjaan khobarna dibuang. Wa kapa jeung cukup di naon biladzatil ilmi ngeunahna nikmatna ilmu wa fikhi jeung nikmat ngeunahna atawa nikmat atawa ngeunah gitu pikih ngeunahna pikih wal pahmi jeung ngeunahna pemahaman danya eta anu ngajak wa ba'isan jeung eta anu ngajurung lil aqili pikeun jalma anu boga akal. Cukup ala tahsil ilmi kana ngahasilkeunana ilmu. Wa qadiya talawadu jeung nyatana bijil non alkasu sifat kedua teh minal bulgami tina lantaranana reuhak warutubati jeung lantaran lobana ciduh gitu tina lantaran lobana ciduh wa tariqu taklilih jeung ari jalannya tikeunana itu
bulgom gitu nya taklilu ta'ami eta nyaeutikeunana dahar kila dicarioskeun naon ittafaqo lapat ittafaqo geus sepakat saha sab'una 70 naonana nabina naonana nabina gitu nya anak kasrotan nisyani ala anak kasrotan nisyani kana yen saestuna ngaloba saestuna loba na pohote min kasrotil bulgomi tetep tina lantaran loba na bulgom wa kasrotal bulgomi jeung yen saestuna loba na bulgom teh min kasroti syurbil mai tetep tina loba na nginum cai wa kasrota syurbil mai jeung yen saestuna loba na nginum cai teh min kasrotil akli tetep tina loba na dahar wal khubzu jeung ari roti al yabisu anu garing yakto eta matak megatkeun itu bulgom al bulgom itu khubzun gitu nya itu roti garing teh al bulgom kana bulgom wakada jeung eta nya kitu deui akluz zabibi ari ngadahar anggur ala roiki tetepan kana ciduh gitu nya gitu nya yakto geus nama netepan kana keur lapar gitu yakto eta matak megatkeun itu akluz zabib al bulgoma kana bulgom oge gitu wala yaksuru jeung ulah ngalobakeun itu si jalma minhu tina itu akli zabib tina itu ngadahar anggur gitu hatalayah taja sehingga yen teu mika butuh itu si man ila syurbil mai kana nginum cai payazidu tuluy tambah-tambah payazida gitu nya payazida tuluy sehingga tambah-tambah non al bulgomu bulgom gitu wasiwaku jeung ari siwak yuqalilu eta nyaeutikeun itu siwak teh al bulgom kana bulgom wayazidu jeung nambahan itu siwak fil hifdi dina hafalan wal fasohati jeung dina kapasohatan gitu. Fa inna udah saestuna itu siwak teh sunnatun eta teh sunat saniyatun anu diluhurkeun tur diridoan gitu saniyah teh rofiatun mardiyah gitu. Eta anu diridoan tazidu tur eta nambahan itu siwak tuzidu tazidu anu nambahan itu sunnah saniyah teh fi sawabis sholati dina ganjaran salat wa qiraatil qur'ani jeung maca Quran gitu. Wa kadzalika jeung nya kitu di al qaywari utah teh yuqalilu eta nyaeutikeun itu qoi tu utah teh al bulgom kana bulgom warutubati jeung kana lobana ciduh gitu. Wa tariqu taqlil akli jeung ari jalan nyaeutikeunana dahar teh atamulu eta mikir-mikir fi manafi'i kilatil akli dina kamanfaatanana dina pirang-pirang kamanfaatana nyaeutikeun dahar wahya jeung ari itu manafi itu kamanfaatan nyaeutikeun dahar teh asihatu eta kahijina sehat wal iffatu jeung kaduana apik kitu nya eta jadi ngawaris kana sifat waro gitu wal isaru jeung katiluna sifat jadi ngaheulakeun batur gitu milih jadi nya nyalehan miheulakeun naon ngayatakeun batur gitu di ngaheulakeun batur gitu lamun dahar teh batur heula gitu nya Waqila jeung dicarioskeun deui fihi dina itu aklun dina masalah itu aklun nya nyacadna loba dahar gitu loba aklun naon fa'arun lapad naon fa'arun siiran lapad fa'alun gitu fa'arun eta dicela suma'arun tuluy eta teh dicela suma'arun tegasna mah tuluy eta dicela gitu. Syaqaul mar'i ari cilakana jalma min ajli ta'ami tina arah-arah dahar gitu. Ani Nabi bari tetap katampi ti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annahu
ari yen saestuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satun kana lapan salah satun ari aya 3 golongan yubgidu eta matak bendu itu salah sahum yubgidu eta matak benduhum ka itu salah sa Allah Gusti Allah gitu. Min goiri jurmin bae tetep tina henteu dosa gitu. Al ukulunya eta kahijina pirang-pirang jalma anu loba dahar wal bakhilu jeung kaduana jalma anu koret wal mutakabiru jeung katiluna jalma anu takabur wa ta'amulu jeung ari mikir-mikir fimu wajeng ari jalan nyaetikeun dahar teh gitu nya. At-ta'amulu eta teh mikir-mikir fi mudori kasrotil akli dina kamadaratan lobana dahar gitu nya. Pirang-pirang kamadaratan lobana dahar wahia jeung ari itu mudor teh al amrodu eta pirang-pirang gering gitu nya, pirang-pirang kageringan gitu. Ngawaris kana gering loba dahar teh wakala tutob jeung eta goreng nawatek. Kila dicarioskeun di naon al bitnatu lapar al bitnatu ari loba ngasupkeun kadaharan kana beuteung gitu bitnah teh neleg nya jadi loba ngasupkeun kadaharan kana beuteung tadhabu eta matak ngaleungitkeun itu bitnah teh alfatonata kana sifat cerdas gitu kan sifat pinter. Hukia parantos dihikayatkeun anjalinus sabari tetep katampi ti jalinus naon annahu yang saestuna itu jalinus teh qala eta ngucap itu jalinus arumanu ari delima teh naf'un eta teh kamanfaatan kuluhu tegasna sakabehna itu ruman gitu. Wasamaku jeung ari lauk teh dororun eta kamadaratan kuluhu tegasna sakabehna itu samak. Wajeng dicaritakeun di naon qalilus samaki lapan qalilus samaki ari saeutikna lauk teh khairun eta leuwih alus ma'a min kasrati rumani tinimang lobana delima. Wa fihi jeung eta tetep dina itu loba dahar gitu nya. Itslaful mali ari ruksakna harta gitu jadi boros lah gitu. Wal aklu jeung ari barang dahar fauqa syab'i dina saluhureun wareg teh dororun eta teh kamadaratan mahdun anu meles gitu nya.